Capek ya tuh. Yas, kunonya isukan juragan teu tadi gawe ka aing euy. Aduh, buset teh pegawaian ge. Met, Euy, cek sia budak juragan geulis euy. nyek naon sia bogohnya ka anak juragan. Cocok juga jeung aingnya. Cek sia cocok sate. Da cek aing mah henteu. Ah, si goblok mah. Sugan we atuh eta jodoh aing. Kawin kitu ku aing, Met. Nya boga naon atuh sia teh arek ngawin anak juragan. Boga kebo hiji oge menang maro sia mah. Iya mah. Ye, denge ku sia. Mun aing kawin jeung si Neng, salembur ku aing prasmanan digratiskeun. Hiburan ge dangdut full sang malam ku aing. Lah, ye ngomong jeung salah capit. Ah, sia sirik wae ka aing. Ke sia dijieun pagar-pagar ku aing. Eta mah pagar ayu kehead. Ye denge ku sia. Ayeuna mah serba mahal. Hayang kawin oge moal cukup ku duit 20 juta. Nya sia boga duit sabaraha arek kawin anak juragan. Aya we 1,5 juta mah. Jeung kebo hiji ge mahi meureun teh. Boga duit sakitu sia mah hayang kawin ka anak juragan. Boa ngimpi ieu mah Bahaya tuh teh. Pan pepatah gini mengatakan, mimpilah dahulu lalu wujudkan kemudian. Mimpimu terlalu enak kawan. Emangna hirup sagampang gitu. Ah, sirik wae sia sirit belut jaluna yang hobinya Luar liur. Tah, mah gaya balik lagi aing. Met, awas tang aing. Lalu salah capit. Eta ceuli Bang Seong. Daku bosan rebahan wae mah. Unggal poe. Hayo we rebahan. Hayang atuh minum di Cerabatu. Bebeja ka Abah. Sugan we atuh diizinan. Aduh, aing geus panen kieu mah sangeunah ngopi deui. Tinggal ngitung bebenangan meureun itu. Lamun teu salah mah nu geus ka imah teh karek saton deui teh. Coba orang tinggal lihat. Duhnya ieu ka mana sawareh deui eueuh ya. Abah. Naon Neng? Pasti aya kahayang deh nya. Gitu, Bah. Gaya naon atuh Neng? Bah. Gitu mun Neng ameng. Kali-kali ya tuh, Bah, ameng. Ih. Bosan di kamar wae mah tuh, Bah. Ih. Kemang kemana ya teh? Kan abah arek anu gawe di bumi teh sasaha. Kalau bak kadinya sekarang masa sebelah. Ih. Oh, atuh gawe abah nitip hijinya ngan ulah lada teuing. Alah, Abah. Nah, atuh nu karaseun. Udah hayang sebelah kitu si Abah. Atuh da abah ge hoyong Neng. Nya tuh Bah, kieu Neng mesen 2. Jangan Neng hiji jangan Abah hiji. Cepi sana teh kitu mah. Naon eta? Acis lah. Oh, iya tah. Ya, Siap lah Bah. jom ka itu. Gengnya Neng makan heula. Heeh. Awas ulah di live teuing ya. Wow. Sepi kieu euy dalam bor teh. Kos hate aing sepi ieu mah. Naas pisan. Duh, juragan can eta gawe deui euy. Nganggur teh awe kieu carana. Oi, Met. Brad. Keur naon sia euy? Biasa we Brad keur ngalamun. Eta sia kana ngalamun ku hobina. Nya ngalamunna naon sia teh? Gitu Brad. Ari maneh arek ka mana? Mau ajejer sagala. Rek museup atuh nya piraku rek ulin.
Siami rumah daripada ngalamun mah. Hayu Bren, aduh cocok pisan atuh euy. Aing jagoan nguseup malah. Heeh, hayu lah gaskeun. Hayu kelanya jangan jejer. Nam, Bren. Geus garing can nya parena ti heula teh. Ah, boro-boro kan. Kalah banget we ini nu garing kan ya. Kajeun lah nu penting tahun ieu panen alus gan mah. Aduh, eta si Agan menisok tega kitu. Kehideung meureun. Hayang bodas mangke ku agan diberes skincare. Naon atuh gan skincare teh? Eta ning nu paranti ngabodasan kulit. Anjay, eta si Agan nyaho skincare sagala. Atuh heuh yas. Si Neng ka dieu moal kan? Yang rek naon atuh nanyakeun si Neng wae. Haus ieu ganduh. Puyeng. Tuh cewek wahangan loba keneh. Aga agan marek kebelah ditulanya. Kade di moal kan? Moal agan marek terus balik ah. Jor lah ka ditu. Nu diarep-arep nage budakna, jol bapana. Aduh, deka. Neng. Amang. Tong manggil Amang atuh, dah teu kolot-kolot teuing, panggil we Aa Memet. Saha met kenalkeun atuh. Sok geura. Kenalkeun atuh Neng. Gobret. Mimit. Wah, cari kesempatan wae atuh. Arek ka mana Neng teh? Bade ka warung Aa. Gelis pisan teh si Neng. Ah, bisa wae si Amang. Tong didenge Neng modus ieu mah eta mah. Neng terang teu naon bedana Neng sareng ikan. Naon kitu A? Kalau ikan nyangkutnya diuseup, kalau Neng nyangkutnya di hati Aa. Aya tukang nguseup nu dibahas teh. Lauk we jeung jejer. Ayo orang tah. Ayo. Neng, Amet nguseup nya. Askum. Met. Naon, Bred? Hebat maneh Met. Bisa wah jeung nu gelis gitu. Oh, atuh Memet dilawan. Lamun Lukmas mah teh Lukmas nu koneng Met. Bibit unggul. Ah, dasar saya Sulman Cai. Ayo ini tah. Ayo. Aduh, capek oge lelumpangan bolak-balik. Aduh, cuaca teh panas. Ieu deka. Hareudang nih. Neng. Neng, gua can balik udah kita tadi teh. Ah, Bred, genah ieu mah euy. Tempat nguseup teh. Mantep pokona. Duh, cai Met puni gaya kieu. Nyaman rek bisa nguseup di kieu. Leuh, eta ngomong pangrasa teh maneh we nyan bisa nguseup teh. Heuh, coba sok tikeun. Siap. Oke lah aing. Buka baju euy ya. Baju itu dah. Iya kuku mual jomblo kieu euy. Patuhan depak-depak acan. Mentang-mentang aing jomblonya, Bret. Patuhan nongol teh maka mana teh? Emang menolong kumaha kumaneh? Diajakan ngopi ku aing mah, Bret lah. Pusing we. Sabar. Sabar. Ah aing. Balik aing, Bret lah. Pusing melakukan aing. Goblok si Kogan. Pacar Kogan bisa tergoblok. Talbok ya. Pagong, ngobrol ka na itong tindakan, anjing. Brad! Anjing, langan, Brad! Brad! Aduh, itu si Gasin Neng ini budak juragannya.
aing kudu bisa ngebuktikan ka si Memet Neng, Mang Yasin, nah menang aya di dia. Apa anda melin maeken pare? Neng, nyeta haus itu acan di pasien cai ku si Abah. Karunya teuing. Terus enak bade ka mana tuh? Bade ka warung meser kopi, Neng. Acisna aya teu Iya, jangan masak kopi. Bios Neng ieu ge aya da. Iya sih canak we acisna nya. Nya nuhun atuh Neng nya. Nya sami. Nya itu nya neng bade uih heula. Nuhun Neng acisna nya. Oh muhun sami da eta mah acis si Abah. Sayang ge atunya. Nya. Aduh, atuh duit si Abah mah meureun dipotong kana gaji aing Beuh, nu kieu jelema pangangguran teh nandang jejer kos nu wae. Kembali atuh daripada pepanasan mah garing banget. Mana atuh menang teu? Ya teu menang ku sada nu ngulahkeun. Ari maneh ti mana atuh gawe teh hayo heuy mah ulin. Ampun aing mah. Aing banges mangyan si Neng. Teu percaya aing lah. Tuh nya sia mah iri we ka aing teh. Aing geus mangyan si Neng teh percaya we ka aing teh. Arek percaya kumaha? Tadi si Neng panggil jeung aing arek ka warung cenah. Maneh tadi panggil jeung si Neng Met. Oh iya dong. Tuh pare ku hayam Yas. Nu bener Met. Aslina aing mah da sia mah ngablu wae atuh gawe teh. Waduh cilaka tuh aing euy. Aing Aing ge nya. Pakan anjing sia.